Kabayan diukna golodog nyarandai kana tihang bari nundutan. Tuluy ngagoledag karimun ku sarung. Adya imah sisir lembur mendia pisan. Timpel antep eurih bilik awi butut pisan. Teu agreng numbogana mangkabayan geus kasohor bet aheng kabayan nyurang jentut aya gawe kaleket unggal poe luntang lantung jeung nundutan ngagolodog sare tiba nyanding tihang nyangeyeng. Dua budak Ujang jeung Otong kalaluar bari ngaremong tarik parebut samping. Kabayan ngulisik kagerwahkeun. Kurang ajar maraneh kabeh beut ngagandengan kami keur mujas medi sare bari tapak nyar ilhamna impian nurus tunjung bebanjit rasakeun sia kami hayang nampiling. Nada ampun hampunteun mamang kabayan kuring teu tata titi. Mugi mangkabayan ngahampunteun luhur galih ben ukur kuring katampi. Rumaos lepat moal rek deui. Hek ku kami dibere ampun ulah rek pindoan deui. Talanjak macak bari bin batan ulin mending ngapakeun di imah. Entos pisan sim kuring teh kambuh laku hoyong mah sakola nyiar elmu ukur ngimpi. Kuring miskin waragana awis pisan. Euleuh kutan maraneh teh kitu. Mun hayang sakola isuk ka dieu deui. Ulah poho bari mawa kadaharan. Leres kabayan, suwer kabayan. Heueuh. Hore, uring rek sakola, uing rek sakola. Ujang jeung Otong datang ka buruan imah Kabayan bari nangkep babawaan bubuahan jeung kadaharan sejenna. Tuluy salira hareupeun golodog. Kabayan mukakeun panto bari helai jeung digisik. Tuluy diukna na golodog nundutan deui. Mangkabayan sampurasun kuring jeung Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangan nohangan jeung di kamari. Kuring teh hayang sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Heula kami lulungu keneh dagoan sakedeung deui. Eta naon anu dibawa? Kuring mawa cau. Kuring mau gedang. Kabayan ceuringhap cangkat bari ngaronghong cau tuluy didahat. Tah ayeuna mah urang dialajar ngitung. Kami nya guruna sakola mah kudu ku duit, nu penting mah bisa ngitung bisa maca. Gedang hiji ditambah cau 4 jadi sabaraha? Jadi 4 ditambah hiji jadi 5. Lamun ku kuring cauna dicopot 2 jadi sabaraha? Pek hitung sesana. Tinggal 2 euker kuring anu hiji rek dibikeun ka si Ujang. Heuleuh geuning maraneh calakan syukur, tapis jeung motekat terampi ngorehan rezeki.
Ujang jeung Otong mangga ieu sesana aturan mamam. Ayeuna mah Jung baralik poe isuk kurang hanca harapakeun kade poho ngitung teh ngolah pikiran ngilang tata aturan lain keur ngalakan batur lain keur niponulian. Piluang mamang ditampi haturkeun nuhun pisan jampi kuring bunga hate kanging luang bisa milang-milangka aksara-aksara. Omat tong pake adigu ngamakeun kabalare. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 membuat video guru kabayan. Selamat menonton. Bye bye.